bener atuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diulang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, tuh wali lo kedua nana. Kembali mana? Burung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Rumah Idaman Sultan bareng saya Kang Diko, Kang Andi, sareng tuh aya nu pasti karenaleun ka abdi mah teu kada member personil Dewa 19 nya Kang. Ya, sanes abdi ayeuna mah. Sanes abdi mah. Sanes Kang Danu abdi mah. Oh, Kang Danu. Tetep Kang Danu. Ya, jadi Bapak Ibu hari ini jadi ku Indonesia Kang. Iya bilang sok campur aduk. Nah, ini asa belepotan keraskeun deh. Assalamualaikum. Hatur nuhun anu masih standby setia di Rumah Idaman Sultan Kang. Mohon. Ya, ditutup lagu abdi. Hapunten ka ibu bapak teteh Kang nu ninggal video ieu. Ieu dua anak ge memang wali leung. Janten penjelasanana ge kirang komplit. Di tadi gua abdi diemut piwarang ngabuka ge kacau dua anak teh. Tapi anjeunna mah isin kan mah jami teh. Tadi dipayun. Jempe. Hapunten, ayeuna kan rencana bade ngareview Bumi Nu ieu janten sakali deui hatur nuhun ka ibu bapak teteh Kang anu masih setia di channel Rumah Idaman Sultan sareng channel Properti Kang Danu. Tah ieu cirian we Bu, jalmi dua ieu gitu. Tong hilap rumah dijual cepat oke di subscribe ulah hilap. Ayeuna nu bade direview Properti channel tos teu pararenting. Ayeuna anu bade direview teh kan Bumi Nu ieu. Sok tiasa. Mangga, sekarang wali lo cenah mah. Kang Marias Bumi mah insyaallah tiasa geura sok. Kang Niko sareng Kang Ani sok dipayun. So, da pala linter, pala lager gitu, pala celung sok. Miwarang mah kersaeun anjeunna mah. Tapi mun kalau bener teh acan tiasa. Nah, ayeuna teh ditinggal tina rojaon sabaraha meter ya teh Kang? Kan tadi atos disebatkeun tuh kan wali lo. Kan 42 disebatkeun deui ieu. Jadi untuk raw jalannya di genep meteran ieu. Pak, punten tiasa kalebet teh, Pak. Nah, punten ya Pak nya. Aduh, jangan ngaganggu ya. Punten Bang ngawagal itu Pak. Nah, Assalamualaikum. Iya, kasep ulah kalabat atau tinggal heula tampak mukana. Iya kalarasan ibu bapak teteh Kang nu ninggal video ieu kalarasan laju on progress. Punten Pak bade anu ditaroskeun sakedik Kang progress teh itu sabaraha sih Pak? Progresna mohon 3 sasihan Pak. 3 sasihan tos ngada gitu nya. Mohon. Oh. Ieu teh nuju finishingnya Pak nya. Mohon nuju finishing Pak. Nuju finishing. Abi yang kalabat kengengnya. Oh, mangga. Urang cek gitu urang tinggal. Kalau enggak kalebet lah bade ngakapot gitu teh. Tah ieu jane. Terus ngagaduhan jandela kalau kalebet ari karpot teh memang cekap kangge 2 mobileun. Mohon sami panginten sareng nu dipayun Kang. Tah ieu luas tanah teh hampir sami atau benten? Sami. Sabaraha? Tipe 2 lantai, tipe 60 ieu teh Kang. Luas tanahna 60 meter persegi, luas bangunanna 60 ka 60 gitu nya. Itu terus ngagaduhan jandela bukaan hiji. Hah? Hidupna hiji. Ya hidup hiji itu sebenarnya hiji. Itu sami Kang. Cik ditambahkeun. Mati 2, nu hidup hiji. Cik ditambahkeun jadi sabaraha? Jadi 5 Kang. Jadi 5. Saya Ya. Pinter ayeuna mah. Eta ge sami nya, tapi teu cenah kacaannya. Ya. Sok. Sok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang ngiring ngadeg Pak ka dieu. Iya Kang ruang tamu, space-nya lebar, panjang. Itu terus aya dapur. Open space Kang. Nya itu aya dapur tapi dapurnya rada nyumput Kang Andinya. Mohon. Cobi cik paria. Tiasa layoutnya tiasa di custom nya. Oh, Kang permintaan konsumen. Tampak dalamnya tiasa di custom gitu nya. Sesuai naon-naon diperyogikan, tapi ieu di custom atau na pintu itu? Ieu mah tos custom. Tos customnya. Standar nama benten nih. Mohon. Ari standar mah teu kieu Standar nya. nama aya ieu pan taman belakang. Oh, standar mah ya taman belakang. Oh, itu dihabiskeun. Mohon. Oh, iya mah disiapkeun ya gitu nya. Kan dapur tuh. Cobi tinggal ka ditu Kang Niko. Sok sareng Kang Andi. Ieu teh Kang Niko nu ieu teh kamar. Kamar pertamanya di lantai hiji nya. Nah, ieu dengan ngagaduhan klosetnya kamar mandina di dia. Tapi kangge kamar mandi mah tos ku shower sareng aya kloset duduknya. Sami. Di dapurna ada lega. Ari dapur tos dipasi handak da acan. Sami Kang. Atos kompor. Bang Niko juga nu lolong ieu mah dua. Da cik ieu tinggal kamar. Nyesok mah enggak ada nurutan abi gede apa. Nah, ieu untuk kamar utama nu kahiji Kang. Di lantai hiji aya kaca bukan. Ieu abang lumayan dua nu hirupna hiji Kang. Oh iya teh. Antara kilometer ka 2 meter ya Kang. Nya tos tong lami teuing. Bapak ngiring ka luhur, Pak.
Iya sudah galur. Oh iya mah tos di customnya. Namun tangan standar tapi mah kieu. gaduhan tangga anu tos SNI Kang. Oh. Standar SNI 60 sentian. Nah, mohon Iya tangga teh keramiknya. di pasihan mohon. Kita keramik kok hebalnya. Hebal. Keramik atau napi granit. Iya railing tos di pasihan teh Kang Niko. Kang mana Kang Danu? Iya Kang Niko, railing tos di pasihan itu. Tos free. Teu dibebankan ke konsumen kan? Yang railing tanggung jawab sesok. Oke, Tanggung jawab pokoknya mah ya mah. Ya di pasihan teh. Kang. Eta nya hilap deui pokoknya Kang Diko aya nanaon. Teh ieu kamar nuka, Dua. ieu kamar nuka. Ya teh biasa disebat ruang keluarga, biasa disebat kamar kan. Oh iya kamarnya. Kamar katilu. Kamar utama. Kamar utama. utamana soalnya ngagaduhan kamar mandi anu aya betapan kan. Itu include teh can. Teu acan aya betat mah. Ya kan teh can janten agak deui palitanya. Tah ngagaduhan balkon anu sakian senti. Naon sekian senti? Eta Nya eta teh naon? 60 sentian aya. 60 Naon? senti. Sampai terang balkon. Ninggal manfaat balkon teh meh ninggal ka mana eta tinggal ka ditu aya pemandangan teu aya. Saya Teu aya. pemandanganna ka rumah batur kan. Deh. Janten ieu teh spesifikasi konkretna we lah. Mohon Cik sebatkeun. spesifika konkretna Bumi. aya 3 kamar mandi, 2 kamar mandi, 3 kamar tidur. Nya. Nu ngagaduhan kaca bukaan Tapi ieu sanes tipe standar. sanes tos di custom. Tos di custom. Nu tadi patarosan abdi railing tos free eta nabi teh acan. Oke, pilih abi hilapnya. Kang Adi kumaha? Ku abdi ninggal di payun mah atau di pasien railing sadayana Ya, kita. yang janten kangge spesifikasi detailna ke tiasa diaos di deskripsi. Margi da Kang Diko teh tiasa mastikeun nya. Free eta nabi hentena gitu ki ku abdi di parioseulana kitab gitu. Mudah-mudahan free gitu. Bade anu ditambihkeun? Oh, balkon belakang. Ai balkon di pasihan teh. Beda Standarnya memang di pasihan balkon. basir keneh eta. Standarnya memang di pasihan balkon kantun ngawalar we aja ngahulang. Basir dari kita. Basa. Kacan beres. Standarnya di pasihan atau Di nabi pasihan kan. Oh jantan aya balkon pengker, Mohon. aya balkon payun. Itunya sok dietang deui cek dirincikeun. Spesifikasi tipe anu 60/60 teh naon wae lebetna? Di lebatna teh pertama 3 kamar tidur, 2 kamar mandi, Nya, dapur, serap, cok. terus carportnya, Nya, terus karpot ge cekap 2 mobil. mohon. Terus ieu balkon payun Mohon. dan balkon pengker. Teh. Itu kan aya 2 hargi berarti nya. Mohon. Teh teh nu dihargi sabarahan? Di hargi mulai ti 600. Nu ieu mah paminu tadi nu itu 2 lantai 200, nu salantai mulai ti 600. 500-an Kang. 500-an. Tung seserian ngawa. Tung seserian. Jam aja. Ya ayeuna nya urang jelaskeun terkait skema bayar. Kemal bayar bisa ya. Aya promo teh aya dirinya. Iya, kita aya promo. Teh aya promo. Aya promo. Teh aya Paling mungkin promo paling bisa iya nya. biasana. Developer minta iya kanopi paling kan. Nah, tapi orang minta kanopi kumaha? Itu tolong dijelasin Kang Diko terkait skema bayar. Kang Adi, Biasa dijelaskan tuh. skema bayar pertama bisa cash kerasnya, terus cash tahap, Dan KPR. sareng KPR. DP minimal Ternyata kitabnya Kang Adi. DPT biasa nama minimal lamun tos kerjasama biasa nama di 10 sampai 30%. dilihat kitabnya 20 jutaan Kang. tuh. Tinggal na handphone. Astagfirullahaladzim, wali leuh ieu mah dua nana. Aduh. Wah, lu tapi jadinya Sok eta dibaca kitabna ngoronya hoa jeung salah teh. Sok. Sabaraha ieu teh? sama kemekan deh. DP minimal sabaraha bisa maca teh? 57% Kang, 10% cek abdi. Berarti 57 jutaan. 57 20 juta. tadi. Baca, Astagfirullahaladzim. tah 10% Kang. Oh.
DP-na kerasa gitu ya gitunya. Diskon tuh. Kan Sanes, tutup DP. abdi Kang Ges, kemah pembayaran spesifikasi detailnya ya di bawah deskripsi video ya. Ieu wali lah uduanana, moal ditaros ge moal nyambung gitu. Dan lagi keterangan padahal teh Kang pas setia di channel properti Kang sareng Rumah Idaman Sultan. Ieu cirian we jalmi ieu mah maleres gitu narasumberna gitu. Ayeuna ku abdi ditutup. Pilih bade konsultasi kanton klik link di bio atau napi nomor WhatsApp nu aya di bawah deskripsi. Sakitu informasi teh abdi, mudah-mudahan informasinya bermanfaat. Mudah-mudahan lamun diharapkeun ku ibu-ibu gitu, ku ibu-ibu, Bapak, ku ibu sareng bapak teteh Akang. Mudah-mudahan di tahun ieu kengeng bumi enggal. Amin. Ya, dilancarkeun rezekina, dipasang kesehatan, keselamatan. Kang Danu pamit. Kang Andi pamit. Kang Diko pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes.